Nyieun kue cincin bareng tetangga. Nah, jadi cerita nanya barudak ieu rek nyieun kue cincin kesukaan emak almarhum. Laju mapan teu bisa carita nanya dak. Laju ieu mungkuna ma atuh ngagerokeun tetangga. Jabisi daripada gagal pan lumayan nya bantet mah pandak teu ngeunah di dahar kue cincin mah teuas. Jeung alhamdulillah nanya ieu para tetangga budak nyaku balalager teh laju masuk laju brus-brus bae teh babarengan sagala nanya resep. Geus dipangadonankeun nya ieu si kue cincin ku tadi teh dak nya ku para tetangga. Ja aing mah teu bisa ieu nya dak tinggal ngagulung-gulung aing ge bisa dak tama ku ngagulung-gulung jeung ngakana. Tuh alhamdulillah nya pan lobaan ieu nu ngagulung-gulung ku masa Allah budak nyaku balalager pokona mah ieu boga tetangga teh beuh. Anggeus digulung-gulung langsung ieu digorengan tuh ku dari budak kadeuleuh ngemiriki tik-tik pan nya geus rada asak tanya dak geus rada menghitam atuh ieu geus asak tuh. Atuh pangheulana si ieu mangasaan ge pan atuh masih ge panas keneh ku teu sabaran sok ku uyuhan teu melodok sungutna.